Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang ngedang uday mitra sareng sim kuring Manganggang. Julu dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Ini tepatnya di Pelabuhan Ratu. Manganggang ngucapkeun rasa nuhun kanggo parantos maparin komentar, like sareng manca dongengna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan anu langkung ageng tilu dipasikeun ka Manganggang. Mangga mitra, supados teu nyangkolong teh kana waktos urang barandungan bae dongeng. Rongah. Kacilakan ieu lumangsung di jalan tol Cipularang sarta ngalibatkeun kurang leuwih 5 kendaraan. Numutkeun katerangan petugas di lapangan cenah runtuyan kacilakaan di kilometer 80 nepi ka kilometer 200 di tol Cipularang arah Bandung. Ieu diduga lumangsungna alatan truk teu bisa nanjak. Truk teu bisa nanjak tuluy mundur sabab kontur jalan di ruas kilometer eta memang nanjak. Jeung sabalikna deui ti arah Bandung ka Jakartanakeun oge mudun mitra. Balukarna truk nu muatanana batubara atawa naon bae anu berat sok remen kacilakaan. Boh nabrak kendaraan sejen di tukang geunana atawa nu aya di hareupeunana. Mitra kaum dangu, dina kejadian kecelakaan anu ngalibatkeun 5 kendaraan salian ti hiji truk aya hiji bus, hiji kendaraan ekspedisi jeung 2 minibus atanapi kendaraan pribadi anu ruksak dina kecelakaan eta. Aya korban jiwa jeung 2 urang anu tatuparna. Aya 2 urang anu tatuparna sarta ayeuna nuju dirawat ceuk Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jabar. Harita Ajun Komisaris Polisi Laluwira Sutriana. 2 korban tatu langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta pikeun dirawat salajengna. Sedengkeun korban nu karilayona dicandak oge pikeun diotopsi. Nu saterusna dipulangkeun ka kulawargana sewang-sewangan pikeun dikurebkeun. Mitra kaum dangu, ngeunaan rentetan kecelakaan di jalan tol Cipularang yakin lain kayan jalan anu nanjak anu jadi cukang lantaranana.
cek sebagian pihak itu. Cenah sanes jalan anu salah, tapi manajemen angkutan logistik Indonesia anu gaduh masalah. Salami ieu henteu ditangani secara serius, kecelakaan sapertos gitu bakal terus kejadian, tinggal iraha sareng di mana kejadian kecelakaan bakal tumiba. Kitu cenah saur Bapak Joko Setiowarno mah, nyata akademisi di program studi teknik sipil Unika Sugijaya Pranata, anu oge jadi wakil ketua masyarakat perhubungan Indonesia Pusat atau MTI teh, pemberdayaan dan pengembangan daerah. Mitra nurutkeun anjeunna, kecelakaan ngalibatkeun kendaraan di jalan tol geus remen kajadian. Samemeh jalan tol Cipularang kejadian serupa kitu lumangsung di jalan tol Pandaan Malang akhir tahun katukang. Sementara eta cenah sababaraha tahun katukang, panulis anu namina N Hadini maot alatan truk ngeguling katukang di jalan tol Semarang Solo anu ninggang kana mobilna. Sanajan aya peribahasa jodoh pati bagja cilaka angin teh pangeran, tapi anjeunna miharep fenomena kecelakaan di jalan tol anu disebabkeun ku truk ngaguling ulah aya deui, upami teu dienggal di tanggapan secara serius supaya kecelakaan truk henteu ngalobaan, teu tiasa janten tren deui. Pak Joko ngingetkeun aya 3 cenah jalan tol anu miboga tanjakan berbahaya jeung turunan anu berbahaya teh. Nyaeta nu kudu diwaspadai ku urang sadayana komo ieu bade lebaran nya ka para wargi kaum dangu anu bade nyarana kendaraan sing waspada ka 3 jalan tol anu miboga tanjakan berbahaya jeung turunan anu berbahaya atawa pudunan, nyaeta tol Cipularang, tol Semarang Solo jeung tol Pandaan Malang. Tapi dina ieu carita urang caturkeun jalan tol Cipularang. Jalan tol ieu mitra ngahubungkeun Jakarta jeung Bandung. Katalahna angker ku carita-carita mistis jeung kecelakaan anu midang kejadian sapanjang jalurna. Carita mistis diantarana pengalaman aheng pamake jalan tol macem-macem, seperti ngambe bau getih atawa kaberenehan ku makhluk anu jangkung gede, oge aya nukung si manggihan tuyul. Kepercayaan masyarakat satempat ngahubungkeun tina kejadian eta nu raman lumaku di jalan tol Cipularang teh aya cenah Batula Patalina jeung Gunung Hejo nu teu jauh ti sasak panjang pamentasan di kilometer 8 hiji. Memang benar, sebagian masyarakat yakin yen cerita mistis di jalan tol Cipularang aya Batula Patalina jeung Gunung Hejo. Nu matak jalan tol teh dijieun sirkular henteu langsung ngaliwatan Gunung Hejo. Ari ceuk kuncen Gunung Hejo, Abah Jaya Sukaya nu kantos di tepungan Kumang Anggang nyebutkeun yen di gunung eta aya patilasan kasuhunan Prabu Siliwangi. Nu matak eta tol Cipularang disebutna jalan angker, komo basa loba kejadian kecelakaan di jalan tol ieu jeung teu saeutik deui nu memakan korban jiwa. Tol Cipularang teh ngahubungkeun Jakarta jeung kota Bandung, nyambung ka jalan tol Cikampek jeung Cileunyi. Jalan tol Cipularang anu singkatanana tina Cikampek Purwakarta Padalarang nyaeta jalan tol di Indonesia anu rengse diwangun dina akhir April tahun 2005. Jalan tol ieu teh salah sahiji anu pangmacetna ayeuna mah lantaran ngahubungkeun 2 kota gede di Indonesia nyaeta Jakarta jeung Bandung. Ayana jalan tol Cipularang ngajadikeun perjalanan Jakarta-Bandung anu biasana 3 nepi ka 4 jam teh jadi leuwih gancang. Nyaeta ngan ukur 1,5 jam atawa 1,5 jam, tapi jalan tol ieu disebut angker sabab loba kejadian kecelakaan.
Pangwangunan jalan tol Cipularang sabenerna geus direncanakeun ti tahun 81 ku konsorsium Citra Ganesha anu diwangun ku Citra Group Jasa Marga jeung pausahaan Trafalgar. Dina waktos eta pamarentah mimitina mah ngarancanakeun ngabangun jalan tol anu dihubungkeun Jakarta Bandung ngalangkungan Cikarang Teras Jongol Cianjur sareng Padalarang. Mitra kaum dangu, dina kajadian anu mistis eta nu kungsi kaalaman di jalan tol Cipularang, tim kreatif Dongeng Sunda Manganggang sedang ngahaturkeun cerita horor ngeunaan jalan tol eta. Ieu cerita ngalalakonkeun pangalaman Neng Marni salaku karyawan di salah sahiji toko nu aya di salah sahiji wewengkon res area Cipularang. Kumaha cenah dongengna? Mangga mitra, urang barandungan bae. Prung mitra kaum dangu, tilingsir ngulon panon poe ayaku simpe. Hujan kapalang geus ngagokan kana lalampahan. Gede henteu, leutik oge henteu, ngecerek keneh-keneh wae. Tiris, awak mucicid handapun simbut angin ngulin kendang daunan atra kadenge seahna. Maju kawanci sareupna teu daek jempe angger dahan awi tinggal rupai ngulang-ngulang digulang gaper namangsa usum barat. Aduh, mun teu inget kana kewajiban mah sudi teuing kudu ingkah ninggalkeun enggon teh. Tiris, cek Marni humandeuar laju nguliat ngabatak awakna dibarung ku hae sababaraha kali. Mani maralak jerut manehna turun tinggona laju meresan kasur jeung simbut urut sarena. Telila muru ka kamar cai bebersih maksud rek maksakeun ka tempat gawe nu aya di res area jalan tol Cipularang. Sip malem cenah taratisa sahari bet mawas seunggah tapi dalah dikumaha bongan geus pancen nu antukna daek teu daek kudu diinditan. Ingetanana geus nyawang ka baturna nu geus nganti-nganti dirina ti tadi mula. Di salah sahiji toko kadaharan nu aya di res area ruas jalan tol Cipularang dina mangsa harita. mun tak karunya ka babaturan mah moal dek indit arek izin wae asa ku wegah-wegah teuing ieu lengkah teh. Hasena ngegerentas deui. Mitra kaum dangu singkat carita. Dina wanci bada magrib jalan becek di sorang kuneng Marni di papayung weh teu poho make jaket oge nu kandel meusan. Teka catur di jalana anjog we ka tempat gawena pok deden batur gawena ngabageakeun katangan beungeutna sepa kawas nu keur gering. Mar, tara-tara telat. Ngajajantul tadi omo batur. Coy sen datang deh. Cek deden ngabageakeun ku pananya. Puguh maksakeun ieu ge. Tiris eung. Teu ngeunah deui rasaan poe ieu teh asa beda. Lain ngalelewe sarua.
Idit so teh da kumaha tugas nagara panan. Awak teh asa teu ngeureunah ieu teh. Paras tiris kieu. Deden mairan. Musim hujan. Rek sales mah meureun. Cek Marni. Nya juga nama. Tembal Deden. Telila euis ngurunyung mamake jas hujan. Tuh ceus tuh. Cek Marni. Atuh geus kitu mah Marni Deden jeung euis tatahar ngaplus babaturanana nu bagean mulang. Kajadian ieu teh lumaku basa sababaraha taun mantas jalan tol Cipularang kakarak pisan diresmikeun. Can pati loba harita mah kendaraan nu ngaliwat ka palebah dinya teh teu kawas ayeuna. Mitra kaum dangu teu karasa wanci beuki nyerelek. Toko nu aya di rest area ruas jalan tol Cipularang ieu nu biasa rame teh ayeuna mah asa jempling paripurna. Teu sara biasana. Maranehna teu apal. Yen dibeh dituna mantas aya kajadian kacilakaan. Nu matak kadinya jempling ogenan banewe kendaraan teh kapendet ku kamacetan. Kusabab jalan kahalangan ku kendaraan nu bieu kacilakaan. Bari nangtung di tukangeun meja kasir. Tetempoan Marni labas ka jalan tol nu rada anggang. Anu kapireng teh kendaraan maju malangprung ti arah Bandung ka Cikampekkeun wungkul. Kawas nu mangpang meungpeung jalan kosong. Sedengkeun ti arah sabalikna mah nu kabeneranana teh pas jalur jalan toko nu keur kumanehna ditungguan ayeuna angger rehe. Pan nya tadi ge kapanan dibeh dituna mantas aya kajadian kacilakaan teh. Atuh kaayaan teh menikeung tambah hujan nu teu daek kerat bae. Rada nyalse, boy ieu mah kulit tehnya euy. Cek ceus meupus jemplingna kaayaan bari ditungtungan ku seuri nu nyekeukek. Tunduh hari gawe kieu teh. Aya, tunduh. Cek Deden mairan dipungkas ku heuai mani merelak. Ngadenge kitu Marni ukur mesem najan horea mah nataku tapi Marni ngabulen rarasanana. Hujan panganten atuh cuy, ngarti we atuh. Cek Marni bari imut. Wanci sareuh kolot angger eueuh nu datang balanja. Di tukangeun toko lebakeun pasir nu rada ipis, sada anjing kadenge ngagogog, telila ngegai kawas nu keur ngarebutkeun hakanan jeung balad-baladna. Kumarni katempo tina lawang pantok kaca toko, si Mang parkir keur antang relanggutan na kursi nu aya di palebah pojok. Ngarapatkeun awakna kana tembokan, kawas keur ngurangan tirisna peuting dina mangsa harita. Kesal meureun nunggu kendaraan nu rek parkir, tapi teu daek geura datang. Jegug-jegug kadenge deui anjing ngagogog. Ayeuna mah kadengena teh mani asa kudeukeut. Red Marni jeung euy silih reret. Maranehna ngedeuketan pantok kaca toko beh tukang.
nyidikeun anjing nu rageg patembalan dilebakeun leuweung. Red eus ka tukang parkir di hareupeun toko nu keur anteng diuk nyangkere teu kaganggu ku eta sora. Marni asa kareung uing mah ih. Kunaon deui eta anjing rame wae tara-tara. Ceuk eus bari bibiri gidigan sorangan. Sarua uing. Sarua uing ge. Ceuk Marni mani gugup. Awak teh sariak muriding ceus. Tembal Marni. Si Sarden kemana nya asa jempling we tadi? Marina nyarita meh bareng tuluy muru ka gudang nu aya di pojok belah katuhu. Na atuh ana breh teh kasampak Deden keur merungkut di juru rohangan gudang bari nunutan tenungguan lila tuluy digeingkeun ku Eus bari rusuhan. Jois, Mar, hampura uing kasarean euy. Aduh, awak kegibrig jeung paranas tiris duh. Cek Deden katempo sorot panonna layu basa dirampa tarangna ku Marni karasa ngahayap panas. Ari geuning mah ulah asup atuh Den. Geus kieu kumaha? Saon rek anterkeun balik. Coba jauh keneh ka isuk. Hujan sapoe deui teh teraat-teraat. Cek Marni. Nah, tadi mah teu nanaon ieu teh. Ngan tadi aya nu tas balanja milu kacai ngaliwat hareupeun uing. Parfumna di mata lieur. Bau teu kuat. Tembal Deden. Nu balanja iraha. Cek Marni bangun heran. Nada eueuh sasaha. Gandeng Mar uing teu kuat ya rek ngagoler heula. Deden nangtung meru keluar toko. Maksud rek ngagoler saheulaan. Igireun tukang parkir teh nu geus ti tadi nundutan. Deui Marni jeung Eus ukur silih pelong. Asa ku aneh ari si Deden. Saatu nu balanja bieu teh da eueuh sasaha. Cek Marni. Katoing atuh. Tembal Eus pondok. Mitra kaum dangu. Jam dingding na tembok nuduhkeun wanci janari gede. Hujan kiwari mah geus mimiti-raat. Telila kulutrak pantot toko aya nu nyurungkeun. Marni jeung Eus gura-giru murut tempat matuhna sewang-sewangan. Marni di kasir, Eus di tukang bari ngariksa dagangan. Bisa nu aut-autan. Basa pantot toko muka lalaunan. Sup aya nu asup deui dituturkeun ku angin anu nyeor milu asup. Kawas marengan nu anyar datang. Sarangsang bau taneuh baseuh milu kaseuseut. Kunu aya di jero toko dituturkeun ku nyambuangna seungit malati aya ku anteb. Mani mencerong kanu anyar datang. Breh katempo awewe kolot make rok panjang kembang kulawu sindung atawa karudung jeung erok belah tonggongna baseuh kahujanan. Eta awewe tengah tubuh teh lempang laun rada tungkul tengah reret-reret acan ka Marni oge nu keur ngabageakeun. Marni ungas-ingus sakedapan kapeung nutup irungna micen antebna bau malati nu nyambuang di jero toko.
Anjing kadenge beki saheng bae disarada. Kahemang mimiti entep na pikiran Marni dina mangsa harita. Awak karasa ting sariak deui bulu punduk beki sarengkat. Marni galecok pikirna pinuh ku rupa-rupa kahemeng. Naon jeung aya naon ngan teu bisa kedal. Na atuh keur antang kitu ujug-ujug ngong kadenge sora awewe kolot teh nanyakeun air mineral. Neng, cai mineral botolan kalih mana? Cek nu anyar datang teh nanyakeun cai mineral botol. Lenyap hate Marni ngalenyap asa kagebah. Kusabab nyampak si ibu-ibu kolot teh ujug-ujug geus nangtung hareupeun meja kasir nu keur disanghareupan ku manehna. Di palih kiwa bu, pangjuruna. Marni nembalan rampang rempeng. Selengseng kaambe bau durukan, disusul ku bau bangke, paslang jeung singgit malati beki cocokan ambean Marni dina mangsa harita. Bau naon ieu teh? Bet asa aneh. Marni nungkup irungna jeung nahan rasa anu murel tina padaharanana. Di barung rewas kareureunnakeun. Ceus minta cai mineral botol 3 siki. Cek Marni nyorowo kais tayohna mah miceun kasieun nu datang teu pupuguh. Bareng jeung datangna eus ka meja kasir, raket pantotoko muka di lalaunan, eus hideng nyampeurkeun Marni ka jero. Kadaret rupana geus pias. Marni teu kabatu manya sabab kaburu nempo lalaki tengah tuh asup dituturkeun ku budak bujang sapantaran maranehna. Di luar anjing tetep ngagogog, malah aya nu babaung sagala ayeuna mah. Di barung ku hawa tiis, ting sulusup asa nyarocogan tulang maranehna duaan. Bau bangke Mar. Cek euy semua geter ngaharewos ka ceuli Marni. Leungeun silih sekal ti paparakat kaayan toko geus beda jauh karasana ku maranehna duaan. Eta we jam dingding oge asa teu daek ised. Wanci meuni asa murangked kawas sarua milu seunggah ngulisi ninggalkeun kakeung dina tirisna peuting. Teu karasa pluk pulpen nu keur dicekel ku Marni murag. Teu nungguan di komando, Marni jeung euy serikat dongko ngarongkong pulpen nu murag ka kolong meja kasir. Nah atuh barang manehna ngareret ka celah kolong meja, ana gebeug teh maranehna ngagebeug. Hate maranehna ngalenyap kusabab 3 urang nu balanja teh katempo teu marake sendal. Barejeng ting curucudna cai hujan nu maseuhan baju maranehna tiluan. Kakeung ngungkung meakeun kaludeung Marni jeung euis dina mangsa harita. Awak ngayak-yak nahan kasieun, tapak-tapak suku nu ditinggalkeun ku 3 jirim nu keur balanja tetela lain tapak nyalang kurungna cai hujan. Tapi cai beureum jeung kaambe bau hanyir nu tuluy ngucur mapai suku maranehna nu tiluan. Marni jeung euis pada nungkup bahamna. Ti paparakat meremkeun panon hayang ulah nempo naon-naon anu bakal katenjo ku dedeleuan. Mitra kaum dangu
Helila hiuk aya angin nu tepupuguh ngubang jeroan toko. Selengseng kang sebau hanyir bau hangru pacampur bau malati nyelengseng kanginkeun. Keur kitu candeureuh karewas oge ujug-ujug sora nu balanja kadenge deui mani kuasa nompo pisan dina ceuli maranehna duaan. Neng, Marni jeung Euis ngarenjag deui bae. Tuluy cengkat telaunan bari mundur ngajauhan meja kasir. Neng, iya cai nanya. Ibu bapak jeung si Uyang teh kuat ku hanaang. Marni jeung Euis ukur wasa ngajerit narungkup beungeutna. Kusabab nu narangtung hareupeun maranehna teh ayeuna mah geus salin rupa. Cindung si ibu geus ngalek-lek dina beheungna. Tarang jeung irungna baloboran ku getih nu maseuhan bajuna pacampur katambias baseuh ku sai hujan. Budak bujang jeung si bapa rupana geus ruksak, ajur, kulit leungeun ngaleled kawas sesa kabeulem. Basa nuduan eta lempang, jelas pisan lempangna teh digusur, suku jeung leungeun sabelah ngaraplek, potong, luka terbuka udawang bari jeung berjilan keneh ku getih. Koceak Marni jeung Euis ngoceak meh bareng tuluy paungkungku. Teu wasa nyaksianana. Hawa tiris teu ampuh nahan kesang badag nu garagajag bijil tina awak Marni jeung Euis dina peuting harita. Asa poek tetempoan teh, tapi ceuli atra ngadenge sora nu seuri patembalan. Hei Neng, kunaon? Kulisik Marni ngulisik mangsa aya sora nu ngagereuwahkeun. Teh tangheula tah, rokok 3 bungkus jeung bensin tah. Pajaka geuningan petugas kepolisian ti Polsek Purwakarta jeung 2 baturna. Harita teh geus ngajanteng hareupeun meja kasir. Bapak dinas, Cek Marni tumanya. Da geus apal ka pajaka mah biasana mah mun meuli pulsa teh sok ka toko tempat gawe manehna. Nya pugu. Karek beres nguruskeun nu tabrakan tadi sore bapak teh. napalih mana tabrakanan apa? Marni nanya dibarengan keneh kagempeur urut tadi. Itu di ditu. Di kilometer nu sok biasa kecelakaan teh geuning. Fatal eta mah fatal maot kabeh. Nabrak bujur toronton. Indungna bapana jeung anakna budak bujang kabeuleuh mobilna oge. Saur pajaka bari nampak pulangan balanjaan. Kunaon gering dipias kitu? Pokna deui. Marni ukur gideg. Leungit daya ilang pangawasa. Kudu pruk weh mehna ngudupruk diuk andi prek handapeun meja kasir. Gigireun Euis nu geus ti tadi kapiuhan. Bari jeung can ngulisi keneh. Mar, kunaon ieu teh kunaon? Eta kunaon Euis? Torojol, deden norojol bari hari weus-weus.
dituturkan ku tukang parkir. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment. Laras pisan.